ai boga kabogoh loban mengadik hutang ai keur jomblo kucing gitu nyiluk-nyiluk acan. Heeh, ari salah urang teh di mana kuat kaambek-ambekan dibilang pengen terkenal naon urang mah aya di dieu. Dibilang cari muka urang teh ka mana-mana aya di dieu sok tah tingalikeun. Hoyongna naon? Ya Allah, pasihan hujan ya Allah pasihan hujan. Sumur taya cayan, saat hese ombeh-ombeh acan. Terus aku kudu kawalungan aing. Ini garing kitu nya, telah. Aku anak sehat, tubuhku bau menyan, karena pacarku ratu siluman. Setiap hari aku diberi ASI, makanan bergizi, jengkol jeung tarasi. OMG mama kamarin neng pagi jeung mantan neng bangetna bagi deh bagi goreng patut. Iyo jeung kabogona banget juga pais tumila wakna sagede buntulan hitut ih mama gale pisan. Nya halus neng atuh ai kitu mah. Asa ku bararingung un mulus tengah peting. Misalkan nemu kekurangan ti diri orang teh ngomong, yang aku teh pengen kamu kayak gini, yang aku teh pengen kayak gini, nih uangnya kamu rubah, ngeunah atau apa gampang rubah asal boga duit. Lain kalaka ieu mah awewena goreng neangan. Siapa tuh? Ayah. Salana. Ayah. Maju. Ayah. Riu. Ayah. Salaki. Di mana? Mual kehalangan ku jabatan jeung lobana dunya. Kade sing ingat, sing eling, jabatan jeung dunya teh lain alat pikeun bedegong. Ulah egois gengsi dumeh batur teu satara. Modal. Ah, bade ka mana ih? Jamban, Neng. Bade naon? Modal. Ah, bade naon? Modal. Oh. Ulah ngarenungkeun saha nu bakal jadi gubernur, itu mah urusan manehanana. Renungkeun mun aing isuk paeh, ieu aing di jero kubur bakal kumaha, eta nu kudu direnungkeun. Mata soplen beungeut nyai, awewe rupa ayeuna teu kos awewe baheula haredan sagalanana ti baju nepi calana. Di akhirat teu aya rokok ardang, di akhirat teu aya kue donat, di akhirat teu aya dongdok lewat, nu aya cambuk malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kudung deui ge tere bulan puasa mararaneh kudu loba bertobat. Kalau henteu asup ke neraka. Di neraka mah panas jasa. Mendingan asup ke surga. Surga mah ada jelema ganteng. Mojang gali sudah kampung bau lisung. Tilu bulan manehna cicing di Bandung. Kiwari mojang gali siga nu lingung. Make baju ge anu ngalarateung. Aing mah boga salaki di dalam wae ku batur. Mangkana ibu boga salaki mah kudu digembok, di lacian, digembok deui, di lacian, digembok deui. Maneh teh ulah sok kitu, mangkana penampilan maneh teh berubah. Kurang naon atuh urang teh? Kurang lo. Lamun jelema
geus teu resep ka urang, arek urang sabageur kumaha saalus kumaha, ari dina panon manehna jeung dina hate manehna urang geus butut, geus moal resep gitu. Tapi dipikir-pikir jang naon gitu, boga sifat kitu. Di akhirat teu aya rokok ardan, di akhirat teu aya kue donat, di akhirat teu aya dongdak lewat, nu aya cambuk malam. Hirup loba digogoreng jeung dinyanyeri ku batur omat ulah dibales. Justru eta kasempetan keur nguji hate urang. Rada nyelekit kanu ati mah jamak karana ge jalma hirup wajar mun ngarasakeun kanyeri ati. Si mama tunduh. Di foto wae anggar banget sakitu-kitu keneh ante ngagelisan ieu. Hah? Aing Kunaon sih emang nama? Mah, juga dipoto jadi artis dah moal.